Zaman teh sakit ini sese karena milik yang menang di 1000 oge hese indit ke sawah eknya ngantutut hararese indit ke warung sakalin jangan yang udud mah ini hararese garwe hararese cek mah udud deh lumayan sakalin Justin keur kuyang kieu teh aya nu ngarewas aa peryogi arti sabaraha Selamat siang pencari halu yang lagi mikirin si dia yang udah bahagia sama yang lain juga makan ya lain ngalamun jeung meratapi diri kamu itu bisa apa lagi sih? Dulu orang kasih mana nona perasaan hari ini kamu cantik banget ya Ya iyalah aku mah suka perawatan selain memenuhi kebutuhan betul aku juga sering perawatan banget loh. berarti kamu mah kulitnya karena make up Aku mau kamu lah emang gunana make up yang naon jeung ngerias tumpeng. kamu dapat teman ceritakan pakaiannya cuma aku ayo boga teuing ngadengin ngasih nama kamu Kamu mah mencerminkan orang yang gak punya duit. iya orang juga mah paling karena ini mah mau ditanya multitasking dia gampang mah gitu Jangan multitasking. multitasking itu modal sabari ngorekin HP Oh, kamu luar biasa. Kau bisa tahu sih kegiatan aku sehari-hari? udah atuh demi keselamatan dan kesejahteraan kamu jangan sampailah di antara kita ada pertumpahan darah anu aya di jero karung eta mental lah sebungkusnya Ya udah tuh karena aku kasihan dan suka sama kamu. Ini aku kasih. bentar dulu jangan mentang-mentang karena aku ganteng kamu suka sama aku Di mana yang tadi alam seetik yang maniriu. ih kamu mah belum tahu aja Tut aku mah orangnya Tut dipuji takkan terbang dihina takkan tumbang Kista ulah sok loba omong. Sakitu bibir geus ngabudah kitu. ya Tut emang saya usahanya kayak naon gitu mau loba pisan duitnya Ulah bari sesebrot geura. Bekadikeun lah duitna ke dibere tutorialna. bener ya kan orang butuh 10.000 jadi jangan modal dahar sabulannya Ya dun dengekeun nya. Nu kahiji maneh kudu jadi jalma nu diprioritaskeun. Nah, samemeh esta pastikeun kapasitas maneh sebagai naon. Soalna prioritas oge boga skala. Nepi dieu maneh paham teu dun? biar orang mah ini gimana duitnya kemana kare Udang isuk-isuk ulah singka elekeun ku hayam kitu hari kita mah sarua wae prinsip kehidupan jelema justru ayeuna mah urangnya keur ngajalankeun kehidupan anu ekstrim can kanyahoan buka kumaha engkena Prinsip naon eta teh dun? sesatuan najaro matu ge masih dimilikan ku pangeran apalagi urang sebagai manusia Bahasa eta mah dun. Biar aku mau jeung maneh mah, biar balik urang mah. jadi balik mah ya liur orang di dunia setelah jadi benci kan penasaran cuma eta anu dibikin tadi bawa deui gitu Angkatkeun ta beungeut teh ya. liur budak kayaknya kok aku jadi tersadar ya kan tadi mana hati mau ditur mau 10.000 Allah si kedu dasar tukang tipu jadi jangan bukan sebulanan nah kurang mimpiku terus kemana ditarik deh jangan berlalu begitu saja meninggalkan Aing dengan segala kebingungan yang telah diberikan ke Aing benar-benar tanya susulah ke Aing Berantakan. Wah, gimana wae dahar, orang naik dahar ah.
Setan. Gede deh. Nah, dah dulu. Mbak. Alhamdulillah itunya si Ehoy. Kamari mah. Kamari mah budak teh. Dahar sorangan, masak sorangan. Mah alhamdulillah gedinya. Seserian sorangan tuh, bisa kemajuan mah. Tuh ngobrol sorangan mah mereka. Hei, Ehoy, mana keur naon? Ah iya ke dahar bi. Hayang bu, bibi. Ya Ehoynya, dengerin urang teh ka maneh teh. Dengekeun aing ngomong kalau dengekeun ya urang ka maneh teh ngabejaannya ka maneh teh. Maneh teh geus lintuh tapi teu boga kabogoh. Yeuh, aing dibejaannya. Lamun maneh non kabogoh maneh kitunya atau aya saha kitu ngungkapkeun ka maneh teu kudu boga non teu kudu bobogohan nu penting mah urang boga komitmen tak kade maneh eta teh kadang ulah kahipnotis ku bahasa-bahasa nu kitu teh. Nya. Emang bijak kacirina kumaha? Selain penuh dengan penderitaan hidup, mana teh aya masalah tentang percintaan ogenya. Ih, kepo bijak mah. Nah, tapi ya, orang teh keur menikmati hirup. Hareuh ya loba. Bapak keur usaha. Si Surti deui keur ngagantikeun posisi urang. Posisi naon teh? Hare. Kalian yang dianugerahi Tuhan dengan wajah yang goreng patut. Si Tuti berjalan ke sini atau ngagaya bagi tidak? Ya, nya. Seiring waktu yang kurang dirasakan jeung dijalani sampai saat ini, aku dari tadi cuma melihat laler, reungit, dan makhluk Tuhan lainnya yang susuliweran di sini. Kemudian aku tadi dihampiri ya oleh Dewi anu dijuluki Ratu Ular. Jadi bisa kuasian Hah? Saria aing ngomong teh jiga nu heueuh we jiga nu na sinetron. Galilah aing mah. Ai dahar jeung belum opak. Ya udah tuh. Ada serius ini mah. Pertanyaan orang ayeuna, kalian melihat si Tuti tidak? Kalaupun aing nyaho keberadaan lainna teh si Tuti ngaliwat ka dieu, coy. Terus apa urusanna jeung aing kudu ngabejaan ka maneh? Hari gitu mana rek naon kan si Tuti? Kudunya mah urusan aku, soalnya kalau dikasih tahu nanti aku izin. Aku si Tuti 10.000. Kamu teh ya goreng patut tapi boloho. Enggak tadi malu cenah. Mau dibejaan tapi eta ketipu ku si Tuti. Aduh, aku keceplosan. Bismillah. Betul ya omongan dia. Anggap saja kita itu tidak pernah bertemu. Si aku itu lagi panik setelah aku kehilangan uang jajan sebulan. Tapi ya. Tapi eta jalma tiba heula kitu meureunnya. Bener, itu udah balik deui. Oh iya, aku lupa. Sama ini bukan itu dia. Cik pinjam lah. Yang bayar ojek bis lah. Atuh pinjam 10.000 mah. Dia. Ya, berekeun ka tukang ojek. Si Ehoy gitu. Juga berekeun. Ning buru yang berem kieu. Ih, halus ya mah. Kapan beda dari yang lain? Berhasiat juga. Geuwat bikeun. Cina butuh duit. Benar bisa yuk. Bisa. Sungguh mulai sekali sikapmu Ehoy. Mudah-mudahan dapat gantinya bulu hidung yang sudah kamu berikan padaku berhelai ganda ganti bulunya itu. Ya, sama-sama Bung. Tenang we. Bulu irung orang mah. Unggal poe ge. Jadina sakarung. Ya udah, aku mau nyusul si Tuti dulu ya. Luar biasa etanya bulu irung si Ehoy. Aya mangpaatna oge. Ehoy. Ieu mah rek tanya. Eta bulu irung salianti bisa jang bayar ojek jang naon deui?
Ih, ya Ijah, bulu irung orang mah bisa dipakai jang ongkos kapal pesiar, bisa jalan encok, pegelinu. Cir luar biasa. Terus kira-kira lamun salaki urang sih itu dibere nu kitu cager mah. Insya Allah nya di dalam sekejap suami di Ijah normal deui. Layakna si Downey Jensen lamun Downey jalan. Jensen? Eta. Nah, terus ini apa? Apanya? Cara pemakaiannya kumaha eta? Ya, rendamnya bulu irung orang karena cai anu suhuna teh 17 apa maksudnya 17 derajat Celcius. Oh, China. Kudu simpas eta teh. Tapi omatnya naheur teh kudu dina hawu. Teu meunang dina kompor. Cara penggunaannya kumaha atuh eta? Ya, setiap air rebusan teh diminum saparo deui dibalurkeun. Lamun aya kesana, Kita naon sih menta sih? Yeuh, Naon? molen. Oh. Lamun aya kesana, caina bisa kubi Ijah dipake jangin puding. Beki ngeunah asli. Soal nanya, rasa tina bulu irung urang mah aya rasa manis-manisnya gitu. Jadinya lamun bijah boga penyakit amis daging, tak perlu khawatir. Biasa. Betul. Sabatu urang menta lah, jang ka diasakeun ya. Ke soe. Ih, keheula. Lamun jang obat mah bulu irung urang hargana mahal 100.000. Tapi gak apa-apa lah buat bijah mah diskon jadinya sakur 5.000. Coba 5.000. Bu. Wah, ngintip sama masak ngintip. Wah. Bisa. Maaf boleh. Keheula, bulu irungna mana? Duit nah heula di mana lagi? Bulu irungnya dulu. Ya, ku aing di bare leuwih nakop jang mana teh bulu irungna mana? Duit nah heula. Mau bohong? Moal. Bulu irungnya. Percaya ka urang? Bulu irung. Enggak benar. Bener ya ampun bijah. Gitu atuh tuh tadi. Nah, coba bulu irungna. Keheula tuh masakan heula bisa leungit. Ya, bijah. Luar biasa, ampun, ting. Tempo gerak unik tuh. Iya ya warna. Khasiatna. Oh, Eta berarti obatnya. khasiatnya dari warna-warna ini. Bisa kieu nya. Bisa tuh. Tapi maneh teu ngarasa terganggu ya dengan bulu irung sagara di kieu? Henteu lah. Henteu. Henteu. Tapi kedahar mah aman. Aman. 100% aman. Kabayang ku urang mah jiga nyarocogan kana mata ieu mah. Henteu. Henteu. Bebas jiga nak bulu irung siga kieu mah maneh pernapasan ge bersih bae nya. Malaya gajah nu asma. Bau pisang molan ya. Iya. Spontanitas darat. Oh iya. Jabri, nuju naon? Lagi makan sate, kalian mau sini? Geuleuh. Makan nasional ya. Kamu di lagi mau? Nah, lagi makan sate, Oi mau? Enggak. Enggak tahu. Coba aja ke rumahnya. Ya. Budak teh. Langsung indit-inditan. Assalamualaikum gitu lah. Apa sih? Budaknya zaman lain. Jabri kali kamu lagi ngapain? Apa sih nanya? Biasa tuh dia lagi makan siang. Makan siang, makan sore. Itu layak pisan berang dahar teh. Jadi aku aya opak. Layak tidak hasil kopna. Ya tuh ieu mah daharan manusia, kadi geure tempo. Main loba pisan tuh. Jeung sabaraha bulanan. Ngaheran ka mana? Loba sambilna di jana wae. Mah teu penting nyaho, nu penting beteng maneh ka eusian daripada ngagiran tangkal wae. Atuh bagi ilmuna tuh amilang menang duit babari. Nanggeus atuh ari hayang apal mah. Maneh boga duit teu?
Ya 10.000. Ya. Batu duit mah kayak kurang di bejan. Iya kelak. Kayaknya tak lumayan itu kan, hitung-hitung di modal saham. Ieu jangan macam maharna ieu dengekeun geranya. 2020 mah mana simpel padat yang terjelas. 2002 hiji mah ke mana kudu suksesnya. Amin. Tapi ieu kumaha carana orang boga kudu boga penghasilan gitu. Ieu nya, tapi mana ulah loba bejan. Siap. Biaya kumaha? Ieu nya, napikeun ka bibir mana di bom nuklir. Mana ulah loba beja. Jangan kebohong ya, ikutin. Oke lah siap, apapun yang terjadi ka urang gitu. Urang mah dirahasiakeun. Moal kasasahakeun moal rek urang unggul nu nyaho. Ieu nya, biasakeun unggal isuk, unggal kulit teh minum cai acah parawan. Alah siap boy. Ranean ka mana tapi? Ai, pergaulan maneh mah can luas, brother. Sih. Iya. Ajelaskeun sing akurat tuntas. Ini bener. Mas maksudna? Ieu nya, di urang mah mun nu parawan teh si Ehoy. Heeh. Tawa si Surti. Ta anu bukieun sare mah si Surti, cok geura. Terus eta urang lamun mawa etana kumaha? Mawa obatna. Yang terserah kamu lah. Duh. Mana aing cowok apaan? Aing demi penghasilan toba tapi babari ikhlas-ikhlaskeun wae. Terus urang kudu jam sabaraha wae ka dituna? Ngaranna? Isuk jeung burit. Isuk. Wih, ayeuna burit euy. Kan tuh geus atuh urang ka ditu nya. Heeh, juk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nya. Bener sih atuh ti kade. Nah. Dasar jalmanya. Baroloho tapi gampang katipu. Ih, si Ehoy teh kemana gitu? Ka dieu eueuh dia teh jalma teh. Ih. Ehoy teh kemana sih? Yang ada capek ya nanya. Kan minggu sore ya. Daripada yang si Ehoy capek udah. Bernik, ka mana? Tong nanya lah bijah. Orang-orang seperti kalian mah moal pantes, khusus orang-orang nu keren, nu ganteng, kos urang. Orang-orang terpilih pokoknya mah. Gan wae mah. Moal pantes. Ini bener mana teh? Iya, mana teh bener ka mana? Geus tong loba tanya, ieu mah khusus orang-orang nu terpilih. Orang-orang seperti kalian mah maka ajakan bukan Ting mah. naon agamana nya bahasana. Ampun. Neneng mereka mana? Pokoknya mah balik-balik urang mau oleh-oleh. Geus atuh aking dieu mah ih. Iya. Nah jeung nyuki mah. Ka mana sih bener ka jalma? Kali anu hanya. Da baheula mah teu kitu eta si Jabrik teh jalmana teh. Heeh. Mana teh di mana tuh ti? Biasa. Barang bawa wae naon eta euy? Dahareun atuh. Bawa tuh naon sih? Iya. Tong ketang lah, jang di imah. Ya, tadi orang nempo si Jabriknya. Si Jabriknya ka mananya buru-buru euy. Nggak biasa udak eta mah urusan bisnis. Dukat nya Gaya. Kamari mah HS, molor HS nya. Ini mah bisnis naon sih? Bebejana mah naonnya? Oh, deui euy. Oh, bebejan make bisnis. Heeh. Emangnya ka mana ieu? Yak mulang. Ya tuh. Ayo bejaan yang bisa boga duit kos kitu naon bae sih? Ieu mah. Gawe naon? Bijah titi. Di heula nya. Ka mana? Di heula. Can yang di. Oh, mulang. Oh ya udah. Di heula nya. Iya nuhun, iya bulu irung kumaha? Keun ge eta mah. Tadi geus dibejaan. Oh ya udah. Di
Titi helanya. Iya, Titi hela. salam kasih Sarkil oh. Mau disampaikan. Ih, lieur. Nah, Ayo kudu aja resep mah ih hayang nyaho kitu. Hayang bisa boga duit naon sih? Carana kumaha? Ieu nya. Tapi di ija omat ulah bebeja ka sasaha mesin diancam ku Ultraman ge. Emang kumaha sih emang jujur bae gawena rada ieu kitu rada sulit apa kumaha? Itu sih. Terus Ya inti namanya nandean cai acah si Surti. motrok geuleuh atuh. Naon eta Ih, sebagai naon eta si cai acana teh kurang di kumaha diinum di mandian apa kumaha? dimandikeun. Si cai acana. Nah habis itu kurang di Ya. kumaha deui? Diinum Udah gitu, terserah bija itu geuleuh mah. Emak kamar ge aing nemposi apa nemposi Surti heuh barang makanan teu apik si eta mah heuh bangke ucing ge di daharan aing maka ku aing cai acana di tapi bener eta teh Bener. mana sok kitu eta Nyosok lah. loba barang makanan Ari bija hayang beunghar masuk lakonan eta. dina cai acana si Surti Ari hayang beunghar mah. cai mah geuleuh sia ih tapi mah kumaha eta mah alergi Moal. kebayang sih aing mah asana lamun geus mandi kitu mah bisa nempo bulan purnama meureun aing mah Moal gini sok we. bener Bener ih. tapi mana can aya di bejaan kumaha can Acan. bener Bener. Sok ieu mah urang mah kabi ija hungkul. Oh, nya. Heeh. tapi ente mayar Tah mayar atuh dari dunia mah nu gratis. ya anjir ku engke lamun urang berhasil ku aing pambalikeun Mercy maneh heuh Atuh. nya yang kita kurang tinggal nya maneh balik ka dieu teh kai mah Heeh. Heeh. Tapi benar sih nya ulah bohong nya aing ayeuna langsung Tapi kasih bija janji ke mun geus berhasil si awal. dipangbalikeun Mercy ka Abu Dhabi ku aing maneh diajak ka Abu Dhabi dipangbalikeun Mercy terus jalan-jalan ka Dubai heuh Heeh, siap. oke nya tutnya Abi. ya Iji juga anaknya si Sarkil. Ih, nanaonan diperem di dinyanya. Aduh, tuh. Beri juga ngoweh deui. Dibuat tengah sokun tuh meureun tadi. Bejakeun lah si Sarkil. Aduh, lain juga sih jangan naik jambe ya. Pas tahun baruan pisan Kan sigana ieu rada hese lamun bisa tadi cabut mah. aja. RT mari tos di mana? Aki mana keur naon sarga di dieu? Lain ieu urang bukan ieu. Tuh gawe lain. ye. Nu kieu diuruskeun tuh. Budak Lagi uruskeun nya gular-guler di imah batur. Lah Weh. heuh eta jeung mane papanggi di mana? Ye, kowehna mun ieu mah kawas kuah kari-kari gitu. Karunya Keun ke masalah keun kieu mah ulah diuruskeun, budak heula. lain kieu. Urang lamun misalkan ieu jang naik jambe tahun baru waras moal. Nah, ada jeung tahun baru mah. Halus. Halus. Aing daripada ayeuna ieu naon bisi anu mangku batur. Halus, halus. 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 Nu bener. Ih, bener. Nah kieu budak uruskeun heula. Heeh. Jadi bere Kumaha? naon karena Ka mana ieu ka mana? Geus ka mana? Kabia kabumi Oh, tas di mana gitu? kasih tetanggi. Heeh. jika budak nu aditnya. Heeh. Hah? Maneh wae gitu? Ih, geus gede. Eta budakna. Heeh. Heeh, eta teh budakna dari papangku. Berarti erek sapantaran jeung budak sorangannya. Heeh. Dan kieu itu mah rada alus. Heeh. Ieu mah kieu ye budak sorangan pangulikeun atuh sikat jeung odolna mah. Ah gitu kumaha? Atuh ieu leuwih gitu mun uing sebagai ABG mah leuh mun tidak menggairahkan lemponana ge. Bisa anu kieu teh aing tanggung jawab ke manehna. Percaya ke maneh. Daripada ieu bisa anu nyolong batur, aing butuh jang tahun baruan heuh. Heeh. Pangnuankeun ku maneh aing ek ngalongok budak aing heula. Oh, teu naon eta Ya. tanggung jawab. Heeh. Di ayeuna budak tuh tempo heula Heeh. aing mah geus boleh heuh. Jujur aing karunya. Pangnuankeun ku manehnya. Siap ieu mah keun. Ulah ka ditinggalkeun Siap. hadenya. Heeh. Kitu teh nya. Heeh. Keun we hujan ge ditungguan ieu mah. Ayeuna mah batur, langkasin kieu mah. Mun ayeuna di bareng jeung si Ijah mah kok manehna ngeureun.
cai. Lumayan kita nya sakit euy. Kita menang 11 jutaan nah sakit lumayan. Lebih mah lumayan. Iya kok kayak kotoran-kotoran gitu nah sih ya. Pangkil. Betah ini. Ih. Ah, itu. Oh, di mana, Mang? Ngalana ieu na. Iya. Jang domba. Halang. Heeh, jang domba. Heeh atuh. Mesti keburu hujan ya, Mang. Aing isi sarkieu teh aing kacarek nyadar. No. Kita nungguan cik mun dipikir-pikir barudak jang naon mikir. Salila-lila di aing ieu baru kita ditangkep. Puguh deui lamun si Ijah meureun teh aing. Cik jang nanahonan di aing bari dasar si sarkieu. Ngagawekeun na PKR teh anggar cik aing jeung aing masih sarkieu mah bener sakumaha teh. Jang nanaon teh. Anggar si sarkieu mah aing mah licik lah. Gening si Surti saraya di dinya sih. Ih, malpot naon ini jalma. Ruki-ruki ya. Si Tuti benar tuh omongan teh. Kieu pisan. Bau naon deh. Botrok si Surti. Boleh. Goblok kene gitu. Kalau baru bati mah geuning. Surti mah ih. Kemana di hujan? Kita kudu masakan ieu. Abi na ieu mah euy barasi. Kudu kemana nya? Kasih ijah. Tapi ketang lamun kasih ijah pas dikis papan gitu. Mau dibere pasti mau dibere. Jadi atuh. Pate. Kamana pate? Ih, tadi pas petang jeung sarkil. Heeh. Gitu nempo budakna si sarkil tuh di ditu tadi ke sore. Ini namanya kemana ya, Tak? Oh, itu mantap semua minuman nih, Tak. Minuman. Aduh, gaya. Minuman sirsak, gitu. Jang naon. Ante jeung kami langsing badan. Bisa merenjang RT ge mah. Bisa. Pate oyong. Atuh engke mah nyadiakeun we ceung loba di mah. Heeh. Siap. Pate ka mana ini tuh? Ih, balik ka ditu ka ieu mah. Oh, balik. Heeh, terus biasa we pas ngontrol ieu mah. Oh, terus siap. Tong baik batunya, ngasakan ieu. Kamarana. Mau naon? Aisyah mau naon eta? Naon? Hah? Ieu mah naon? Ieu mah mau minuman ieu mah. Ayo pan mau naon di mana aja? Iya. Sama juga Hari naon dia tak? ini dong. Saya acan si Surti aing. Astagfirullah, aduh teh jangan naon. Hancur dulur si RT ya aing teh jeung sareng yang boga duit loba. Bari jeung adan ya rek enon rek asal heula aing teh. Iya. Aku si Sarkil. Kusi Jeung anakna. Kusi Surti ku dulur sia sate ya. Bija yang loba duit mah ieu cenah minum teh acana si Iya. Surti. Iya. Berarti sia geus sarua tanya. Cicing ya. Bocrok ya. Iya. Si Sarkil heuh jeung si Surti. Masing dulur aing ge aya ieu. Ieu. Cing salila-lila di ditu lain dia papanggih. Ieu cenah tungguan tihang listrik jang tahun baru. Iya. Jang jame nyebutna. Sok nanahonan aing saduku salila-lila lain katipu. Iya aing. Sih nu bener naon si teh kehead. Acan nya. Ih, ya aing nama si Surti jeung Sati mah sarua. Ieu anak jeung bapak teh. Mesin dulur aing ngekeun wae gitu-gitu ge.
Kumaha mah teh? Ya ayeuna mah kieu. Iya abi babari menang duit aing mah teh. Cek si Tuti teh ya cek si Tuti. Ngomongna teh, ge bijah yang loba duit mah minum teh acahna si Eca. Esa si Surti. Insyaallah sampai 1 juta mah bisa, Cing. Sampai 1 juta. Oh iya deuleu, mana apa teh si Tuti? Ya, apa tuh Deuleu barang makanan di loba wae minuman cai acah si Surti. Ayo uyuhan segitu tara mah sok pun. Ayeuna. Ya, tadi gua yang tanyakeun ka bapana yang teu tungo weh anak maneh di ditu. Mikir sih ya tuh. Geus tara pangulikeun sikat untuk acan cenah. Terus nah. Ya ayeuna mah kieu geus puguh, ieu mah jangan naon kitu. Usaha. Karek daftar UMKM ka RT. Jeung modal Menang. Atuh, aya kumaha tuh? Jeung naon ieu buatnya dipura. Di dieu. Ya ayeuna mah kieu be daftar heuh. Daftar ka RT usaha. Karek dagang cilok menempang dagang cilok ya. Ya, mun maneh mah alus mah. Icen babal. Ya, nu alus mah maneh mah nungguan lilin bae. Si Ijah nu lempangna gitu. Sarwana. Ya. Engke aing ka imah penting lu. Daftar ke UMKM. Daftar. Biar aman kayak pengitan teh. Deuleu aing. Ya, astagfirullahaladzim. Ih, biasa bikin ngabudah jeung. Ngabudah keneh nu ieu euy. Ih. Berarti bohong. Tuti.